Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda masih nyarioskeun rukun iman, bahwa rukun iman teh aya genep ahaduha antu'mina billahi, ari anu kahiji iman ka Gusti Allah. Pembahasanana atosnya dina video sateuacan anu ieu. Wasaniha antu'mina bimalaikatihi, ari anu kadua rukun iman teh nyaeta kedah iman ka malaikat-malaikatna Gusti Allah. Kumaha cenah iman ka para malaikat-malaikatna Gusti Allah teh? Nyaeta ku ayana kedah nekadkeun urang sadayana bahwa malaikat teh aya. Azzamun nuraniyatin latifatun, aya jisimna bangsa cahaya anu lalembut. Malaikat teh aya jisimna, bahwa malaikat teh bangsa cahaya anu lalembut. Sarengna deui para malaikat mah laisudukuron, sanes lalaki wala inasan, sanes awewe wala khunasa, sareng sanes banci. La aban lahum, sareng teu ngagaduhan rama malaikat mah, wala umun, sareng teu ngagaduhan ibu, teu aya ramaan, teu aya ibuan. Sarengna deui malaikat mah shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala, sadayana nu dicarioskeun ku para malaikat sadayana mangrupikan piwarangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarengna deui para malaikat mah la ya'kuluna, tara urang tuang malaikat mah, wala yashrabuna, sareng tara ngaleueut para malaikat mah, wala yatanakahuna, sareng teu aya nu nikah para malaikat mah, wala yatawalladuna, sareng teu aya anu ngagaduhan murang kalih malaikat mah, wala yanamuna, sareng tara kulem para malaikat mah sadayana oge. Sarengna deui para malaikat mah wala taktuba amaluhum, moal dicatet amal-amalanna para malaikat mah. Li'annahumul kutabu, saestuna para malaikat kabeh eta tukang nuliskeun. Wala yuhasabuna, sareng moal dihisab para malaikat mah. Wala tuzanu amalahum li'annahum la sayati lahum, sareng moal ditimbang amal-amalanna para malaikat mah. Li'annahum, saestuna para malaikat kabeh la sayati lahum, teu aya kaawonan, teu ngagaduhan dosa para malaikat mah sadayana oge. Sarengna deui para malaikat kindi poe kiamah wa yahsyaruna, di mahsyar engke para malaikat bakal dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala ma'al jinni wal insi, sareng bangsa jin sareng bangsa manusia. Sarengna deui engkeun para malaikat waya bakal katingali eta para malaikat teh ku kalangan jalma mukmin, mukminin mukminat, muslimin muslimat, fil jannati di sawarga. Bakal ningali sakabeh orang mukminin mukminat, muslimin muslimat ka para malaikat.
sarengna deui para malaikat wa yadkhulunal jannah bakal dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka sawargana Allah Subhanahu wa taala wa yatanawaluna ni'mati sareng bakal kenging para malaikat nikmat-nikmat anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang wajib iman kana ayana malaikat. Sarengna deui urang wajib iman kana seueurna malaikat, seueurna malaikat lamun dibandingkeun jeung bangsa manusia ti kawit Kangjeng Nabi Adam nepi ka umat akhir zaman, ditambihan ku bangsa jin, kabeh ditambihan ku sasatuan nu aya di daratan jeung di lautan, ditambihan ku tatangkalan sinareng jujukutan kabeh anu aya di alam dunya. Seueur keneh malaikat, seueur malaikat dibandingkeun sareng sakabeh perkara anu aya di alam dunya. Seueur keneh malaikat. Teu aya nu uninga kana seueurna malaikat terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi penting kangge urang sadayana iman ka para malaikat secara rinci, secara tafsil. Nyata ka malaikat anu 10 wajib urang terangna, wajib urang imana sinareng terangna. Nyata malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Eta wajib urang imana, wajib urang apalna, sareng urang wajib iman kana seueurna malaikat, bahwa aya malaikat anu nanggeuy aras, aya malaikat anu nanggeuy alam dunya jeung sajabi-sajabina. Wajib urang sadayana iman ka para malaikat na Gusti Allah. Wallahu a'lam. Keun dilajengkeun kana rukun iman anu katilu, wasalisuha antu mina bi kutubihi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.